Masya Allah eta keur carita ahli sholawat. Ahli sholat kos gitu mantap anyar-anyar sok ditanya yang penting saretan teu sare pan malik kade gitu ge seuri bayangana ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun teh halal hak nyata tanya kami nantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget lantaran kamarnya na belah dia kamar mama belah dia jadi tak kamar teh kapan nyana pan ka setengah hadina bilik tah barang geus kitu penting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun sia masuk ka juga mana bae tak keur jadi istirahat gadengekeun nyana kan maca sholawat cekeun teh terus bae kadang maca malik maca sholawat can ngomong jam 4 minam tuh anyar sapeting dua peting akhirnya kabelah dia ngintip jadi lainnya nu diintip nyana nu ngintip sebab nyana maca sholawat ke situ jam 2 ceknya masa sholawat diintip koreng malik asal malik Allahumma sholli sholatan kamilatan sholli salamun ta'ala kakarak bebeja nyana teh lalaunan seri bae atuh pamajikan na geus nyaho emang kitu cenah nyana mah asal malik bae kitu asal malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae ila pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir deui kesempatan sapira tinggal 10 poe deui tah eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim aya jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikan tina bahasa eta nyanyian terutama nyanyian-nyanyian anu menang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana ruhna urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih kemudian orang kuari ibadah maka galbu diaturlah maka tariqah urang geus datang ke hakikat ibadah teh maka sir yakni ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh didinyalah manzilah urang geus engke diangkat jadi wali rijal ghaib jadi nukoba jadi nujaba jadi urafa jadi asaib terus jadi naon gitu ngaranna jadi autad kemudian naik deui jadi mukhtar naik deui imam naik deui jadi kutub kitulah ibadah teh jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih jangan beberes zohir urang timimiti cai kemudian wuduna kemudian sholat gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar atur kene diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nu ngeunaheun lantaran make pikir ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor ieu mah bersih eta pikir ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang mushola ieu mah bau proposal mushola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama emang kunaon mama mah teu tilok salat ambeuna jeung dedengeunna geus lain geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin sok laksanakeun sok ulah geus mulai didinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi
begitu orang dahar ayah eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran teu moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang aya omah irama mah lain serius ya bicara itu lebih tajam daripada pedang maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mengharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deui ya dahar wae sia mah nya mah teh urang emang mama soboh mama emang kumaha tuh geus 2 kali ya paingan tah lain pirasat mah kos kitu mah kamangkaran tah mah iya mah pirasat kabelah dituna geus datang ke hakikat nyahoeun tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho jadi geus jaho karena jati dirina geus jaho jati diri eta sangu jati diri eta cai jati diri eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah tangkal korma assalamualaikum ya Rasulullah masyaallah kabeh ngaromong krikil assalamualaikum ya Rasulullah geus nyaho kadenge hakikatna nu matak moal kaharti hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab jadi dibaca sakedeung ku kula nah aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat hewan mun urang mah naon ngaran tempat hewan da tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk segala gitu ke kebun binatang nyajak ke kebun binatang tah si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana assalamualaikum ya Rozak salam atunya lagi waalaikumsalam muridna kaget jih waalaikumsalam ka saha waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa bae guys datanglah ke tempat monyet kabeh mararenta monyet teh ajlog-ajlogan cek kieu teh bere kabeh nu aya bere mararenta eta kabeh monyet kabeh mere tuh terus bae nyana ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi ente eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitu nya urang inditnya da waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geus beres datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek nya monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai emang monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh ya percis cek aing mah kos monyet dari kebun binatang mantak kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah tak kayawan aku kiai hakikat mah ulah kasinggung pun tenang we heulanan kiai monyet teh tak kamari baca kitab sagedeung jeung Habib Rozak kitab teh aya kene seserian we Habib Rozak nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa eta kakarak monyet dang can diteruskeun ku kula maca kitabna jahese macana tah kula meuli tilu Habib Rozak ke meuli jang naon Bib wah buat koleksi aja cek jana tuh ya Allah ya Karim aya deui hiji deui ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang masyaallah rame orang eta kitab masyaallah aya perangan segala ta kitab teh ente mah pan mun maca kitab jelok rame tapi lamun maca majalah mantap susunya gede amat yuk waduh
rese baca kitab aja yang mubtada khobaran ya syarat yang jawaban hese lah pokoknya baca kitab datang ke guari kitab tuh bisa-bisa dibaca nah majalah menerleng mah kok mau gambaran teu kudu dibaca pokoknya gambarna bae deh di HP ke HP kan diakses ke HP aya kan pun di jerona mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses belon tak kiai aya kari ya Allah sakitu ge kiai komun lain kiai eta HP teh kos gara itu nah ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah mun kuari kurang diutar atur urusan zahir ke tempat-tempat jeung sagala rupana ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ke tempat sebab naon di mana bae Allah aya endek naon masih nikeun tempat di masjid jeung di imah nu disembah Allah na eta-eta keneh di kota jeung di kampung nu disembah Allah na eta-eta keneh di nu rame jeung di nu sepi Allah na eta-eta keneh kok make aya perbedaan-perbedaan aya di nu loba jelema bongol husu teh salatna aya di jero kamar make kaos merek Rinso oh blon teh kiai di kamar mah tenang mah make kaos cangklek ya Allah akbar nu Rinso nu Dino macem-macem geus teh pokona mah tah tapi kan di masjid mah nyana henteu sanggupeun da teh make merek Rinso lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda eta kiai ondo eta encan nyahoeun cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran di kamar mah eueuh aya perbedaan nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih encan datang kana noriko ketika noriko tetep bae di luarnya make jubah di jero make jubah kos kitu bae salat lagi sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh nah geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae sebab naon jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo keur toap inget ka eneng eneng aing sanu urusannya cek nya ada tadi jelema nama keur toap deui nya jeung Haji Pudoli atuh gitu waduh bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana saha nu ngurus pada tadi hareupeun Baitullah tapi ahli Allah sanajan di kamar di imah di mushola tetap Allah teu inget ka eneng teu inget ka mobil teu inget ka naon paling sekedar kajaki ya lumayan lah saya tiga-tiga teu bener bod rusak lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae tak ketika dek bae jadi ahli Allah geus akur bae ketika datang waktu sholat di jalan Allahu Akbar tenang bae ih bumi Allah kalem bae masalah ketika geus datang ke hakikat geus lain deui geus bae kadeuluna ge teu salat kadeuluna ge teu salat padahal salat kan kiai teu salat ulang ngikut kiai geus ulah sok aju ka kiai sia bae lah salat emang kiai di mana di Mekah salat geus moal gaharti teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya saya geus kos kitu mah lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean wali mah geus lain kitu ngaji bangun pindah ngaji bangun majelis salim pindah geus teu hayangeun nya nama bangunan kos kitu jang naon nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho ku aing geus jaraho atuh geus dipasrahkeun geus geus nyaho geus titipan ilmu mama mah deuk berangkat deui neangan deui tempat nu sepi ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah proposal boleh besi bau monyet ya monyet nu sok kikian besok geura urang ka dieu ka mana karah ka Solear di mana karah Solear teh di mana karah di Padegelang ngaco bungennya na besi pajar baturna tah di dia di Cisoka urang gadenya ronjang tapi aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta rupa monyet tapi ternyata jelema kasep sasalamannya biasa uluk salam assalamualaikum masyaallah horeng kapanggih jeung rajana rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir tah kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat mbak rupa monyet horeng wali
Ada lembur mah rupa wali orang monyet. Mantap kasar dari dia monyet kabeh. Iya Karim, mau disebut monyet sebagian ceknya nah. Aduh ampun, itu monyet bae. Nah, iya ketika geus datang kadinya ngadenge siiran. Lain deui izal isrunamin di mana tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui. Pawasil surbalaili kabinahan sok tepungkeun inuman penting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasobiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12. Nu gede ember bila perlu mah. Lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupak zaman sempit. Lamun make nu leutik engke kakurangan. Dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun. Eta teh bahasa siiran kadenge ku urang mah urusana urusan pitayeun, urusanana hanya sekedar urusan tibetengeun, tapi kadenge ku jelema ahli toriko, kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu. Kumaha manehanana didinya teh paham kana yen maksudna eta siiran teh jelema teh di mana-mana lahir ke alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanana geus setengah tubuh, di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur, di mana-mana jam 5 geus kos Habib Rozak tinggal sajam deui surup. Kita dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tubuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang, berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Aing ngora mah masalah pun. Nu kolot ya. Saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah. Komo ide leutik duitna mah Allah untuk ulah. Kecuali si diberi apaan saya masalah sih. Pugu bermasalah. Tah eta teh tanggal 20 kolot berarti. Iyalah jadi nasihat. Hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun. Geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngarogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos kitu sih. Atuh ente mah hees sih ngomongna. Ya hees teh hees beneran. Atau pan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare golbu nanti. Atuh warasatul anbiya ge bisa. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha gitu ketika sare tanyakeun gerege ka anakna. Asal mali Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taala alaihi. Malik deh kade tan halu bil qadatan faraja bil qadatan bil di bener lain lalaga. Berarti kan terus-terusan nya teh geus lazim terus-terusan ada mul infaq jeung sholawat. Ajengan mumu almarhum masyaallah almaghfur lah. Eta teh asal Malik we kos kitu tah. Awalna pamajikanna ge kageteun. Je, saretan teh sieun ka haji. Tapi sare asal Malik kade Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim. Malik deh kade tan halu bil qadatan baik. Ayah Habib Rozak apa lain? Aduh, Malika dia mazia ke mana? Aju bae leungeun duga peragapan. Deh, cak pemajikan tadi geus deh.
beda. Masya Allah eta keur carita ahli sholawat. Ahli sholat kos gitu mantak anyar-anyar sok ditanya yang penting sare tante sare kan malik ada gitu ke seri bayangana ngimpi lagi atuh pan kapangijeng kangjeng Nabi atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun teh alal hak nyata tanya kami nantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget lantaran kamarnya na belah dia kamar mama belah dia jadi tak kamar teh kapan nyana papan ka setengah hadina bilik tah barang geus kitu penting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun sia masuk ka juga mana bae tak keur mah istirahat gadengekeun nyana kan maca sholawat sakeuna teh terus bae kadang maca malik maca sholawat can ngomong jam 4 minam tuh anyar sapeting dua peting akhirnya kabelah dia ngintip jadi lainnya nu diintip nyana nu ngintip sebab nyana maca sholawat ke situ jam 2 ceknya masa sholawat diintip koreng malik asal malik Allahumma sholli sholatan kamilatan sholli salamun kakarak bebeja nyana teh lalaunan seri bae atuh pamajikan na geus nyaho emang kitu cenah nyana mah asal malik bae kitu asal malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae okos jelema neangan nomor eta teh keres da ge 50505 ya ila pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir deh kesempatan sapira tinggal 10 poe deui tah eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui nah moal ka mana boa siga teh nu geus 62 berarti sabaraha deui nah lamun geus 60 kitu 2 bulan 29 poe sabaraha deh siga deh nah iyalah kadangena ku ahli Allah mah ieu teh nasihat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nyana tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham la wajib terus akhirna ti dinya nyana siap berangkat wa zahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluih mundur ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihi manyabiha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatamata manehanana sehingga maut di Mekah kitulah carita ahli Allah neruskeun nu kamari teh eta ya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasihat ka dirina oh aing geus kolot geus aing di Mekah di cicing di ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa taala lantaran nyana paham pahimanal umrah idza zahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti pakod korubal ajal deukeut kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi allazi takunu fihi al ibadatul kubra nu siap ku ari menuju ibadah anu pohara cek urang mah akhirna manehna hayang ditikel-tikel berdapu bihil amal geus ku aya kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maut nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama'il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila dzihabi Makkah teu kudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afa balik tah ibadah hate ditikal-tikal bi'afin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah ja pangeran nama eta kene mantak ahli marifat ba ngajauhan di Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh jana mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek kana maning di lembur bae
di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan. Nah, kalau lantaran ahli marifat mah di mana bae nyaman, di kota nyaman, di lembur nyaman, di leuweung nyaman, geus tilok pindah-pindah. Geus bae nya nama. Ih, atuh batur-batur maraboknya namanya. Batur-batur korupsinya namanya bae. Batur-batur zinahnya namanya bae. Tekad gedag keanginan teu unggut kaliungan tetep bae. Allah tetep Allah bae hate. Berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae. Sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna, panas jeung tiris Allah bae manehanana, kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusan aja dirusak deui bagus-bagus kos gitulah caritana ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah. Geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae. Nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu. Geus nikmat bae matak nya nama maca Qur'an ge tilok tamat. Tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae. Zikir lagi lain cara zikir nu biasa, batur mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la nah teu ngahanung bekos ku bade. Atuh kieu sebabnya mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi. Jang naon cicing di Mekah aing sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh. Je atuh rek danaonan atuh mading di lembur pake tafakur ka Gusti Allah. Dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syiiran tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allah na eta keneh kajen kuku mage nu kasifatan ku wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binasuh daniat kudat iradat ilmu hayat sama tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus kabeh eta keneh Allahna maha ngarungu maha uninga maha kitu naon kitu ngaran ningali maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi geus bae titik didinya ayana didinya cicingna didinya ibadahna nikmat ka Gusti Allah teu dirubah-rubah geus bae ini ahlinya nama tah kos kitulah jadi hiji syiiran teh dijadikeun nasihat ku manehana kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema kapanggih jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah ge alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa ieu ge diurang ieu panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaheun jeung dedeuheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapaatan ku kebo. Nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sajen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing teh salam ka nyana assalamualaikum ditalipak joger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak can maling can naon can penjahat sia cak ucing teh Habib Rojak seserian bae tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham waalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes wae nah iyalah sejasa geus datang kadinya mah geus lain deui pemikiran lantaran awalna melalui pirasah kemudian kabelah diana melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah asal geus muka hasafah lain deui geus tah geus tah jelas-jelasan geus tah geus jelas-jelasan saju kahalarti bae ngaji heran wallahu alam bissawab.